Pantosan abdi. Matak penasaran. Abdi can kungsi ka sakola anu an kieu, tapi abdi bunga hayang ningali kumaha pelajaran di dieu jalanan. Abdi kudu gancang neangan kelas. Kelas matematika. Abdi resep matematika, hayu ka kelas matematika. Tak lain kasalahan abdi, gagangna dipasangna teu bener. Wilujeng siang. Nah, kernaon di dieu gancang asup ka kelas. Barudak kenalan ieu murid anyar urang, Ea. Hai, Ea. Naha murid anyar datangna teu mak seragam. Tamah an pisan. Muhun, hayu urang bager ka manehna. Oh, nya, meureun urang bisa jadi babaturan. Ark ulin, Henteu, nuhun abdi hayang opus kana pelajaran. Barudak, waktuna siap-siap pikeun pelajaran. muhun. Jeung simpen heula gaget maran. Alus, ayeuna urang ayat matematika. Nuhun abdi resep. Teu era ieu cokot ieu. Tilu tambah 2 sarua jeung 5. Kertas ujian ieu an pisan, tapi abdi bakal usaha sabisa-bisa supaya menang nilai alus. Muhun, waktuna bak, ayeuna kumpulkeun sna. Mugia hasil abdi alus. Dugi, Bu Guru. Pendak deui, Bu Guru. Dugi. Wilujeng sumping ka kantin lego anu pangana. Barudak, sok cuci leungeun samh dahar, supaya kuman ngajauhan jeung awak tetep sehat. Dinten ieu bad mesen naon. Abdi hoyong sop miso, sushi roll California, jeung hiji donat punten. Muhun. Nuhun. Mangga, wilujeng tuang. Abdi hoyong sop miso sapotong pia. Jeung scream. Wilujeng tuang dasha. Abdi hoyong sushi tempura. Cheeseburger jeung hotdog. Nuhun. Abdi hoyong anu leuwih cocok keur sarapan. Naon saran kanggo abdi? Kumaha lamun roti panggang jeung mantega sarta endog. Siga nasa. Tasa, tapi aya deui teu anu bisa dibagikeun ka babaturan sakelas abdi? Ieu sabenerna anu diperlukeun ku abdi. Sigana biana rek disimpen heula keur eng. Abdi tiasa diuk bareng jeung maran. Tangtu. Kumaha maran dahar ieu? Ieu mah teu bisa didahar. Abdi boga anu leuwih alus. Ieu naon? Tah. Katingalina ngeunahnya, abdi nyieuna maktipung susu jeung endog. Mangga dicobian. Ngeunah. Waktuna nginum. Pantosan ale tatehat keur anjeun abdi boga anu leuwih alus. Barudak tingali ieu jus raspberry jeung blueberry abdi nyieuna tadi isuk. Blueberry jeung raspberry loba pisan vitamina. Ieu mertanaga jeung ngajadikeun awak kuat. Mangga. Sabenerna abdi masih boga deui.
Barudak, ieu aya permen kenyal keur marah. Hatur nuhun. Sami-sami barudak. Halo, Bu Guru. Hai, Bu Guru. Hai, Bu Guru. Pelajaran ayeuna pikaresepkeun pisan sabab maran bisa milih proyek seni sorangan. Abdi rek nyieun rangkaian kembang anunda. Abdi og. Abdi resep kembang. Tugas ayeuna matak resep pisan, abdi hayang nyieun anu khusus can lila ieu abdi indit ka Paris jeung ningali lukisan Mona Lisa. Jadi abdi rek nyieun karya anu kapangaruhan ku ta. Waktuna bak, ayeuna waktuna mintonkeun hasil karya maran. Ieu krisan, warnana rupa-rupa aya kong, pink, bodas, komo hjo. Kembang ieu mekar dina usum gur waktu lolobana kembang sejen eureun tumuwuh. Ieu kembang plum, mekarna dina akhir usum tiris. Ieu anggrek, resep tempat anu hanet jeung beus bisa tumuwuh di leuweung gunung komo dina tatangkalan. Dah pisan, dasa ale alice nilaina A. Abdi nyieun karya seni ieu anu kapangaruhan ku lukisan Mona Lisa, tadi dijieun ku Leonardo da Vinci halisna ampir teu katingali, imutna sigap datina unggal sudut kadang bagja kadang serius. Ieu luar biasa. Wilujeng siang, murid-murid. Wilujeng sumping ka kelas ilmu pangaweruh. Dinten ieu urang bakal diajar model mineral anu bongkeun kandahan alam. Tingali ieu. Oh, wah, kristal. Bu Guru, abdi tos siap nalungtik kristal abdi. Had pisan, ayeuna naon anu bisa dicaritakeun ngeunaan kristal anjeun. Ieu hodot rosite warna pink semu beureum, warnana asalna tina mangan, nyata logam khusus di jero kristal, taog ngabentuk garis-garis atawa buledan anundah di jero batu, sarta kapanggih di tempat seperti Argentina, Peru, jeung Amerika Serikat. Abdi tos siap. Ieu kuarsa tangerine. Beungeutna kalapisan jeruk alami tina besi. Kuarsa tangerine kapanggih di tempat seperti Brasil. Ieu murid biru, wanguna bisa rupa-rupa anu keren seperti kubus. Abdi. Ieu ametis ungu, warnana bisa ungu ngora atawa ungu pisan pop, jeung ieu teu salah sahiji jenis kuarsa. Hebat, had pisan sadayana maran kab menang A. Halo, barudak. Wilujeng sumping ka kelas olahraga, dinten ieu urang rek maen bal. Hore, gol. Aya lancah, Bu Guru tulung. Tingali, anjeunna meunang ta. Kacekel, lancah bangor. Hayu urang senang-senang. Wilujeng sumping ka pelajaran paleontologi urang. Dinten ieu maran bakal mintonkeun proyek dinosaurus maran. Tapi heula, ibu hoyong nunjukkeun model osil Tyrannosaurus re ieu ka maran. Tre teget pisan, panjangna bisa nepi ka 40 suku sarta boga rahang anu kuat pisan jeung huntu badag. Leungeunna leutik tapi tetep wamoro anu galak. Tyrannosaurus re hirupna baheula pisan, kira-kira 60 juta tahun katukang.
Abdi hoyong nampilkeun proyek abdi heula. Mangga, Alice, bongkeun ka kami naon nu geus ku anjeun disiapkeun. Ieu tetrek abdi milih dinosaurus ieu sabab ieu nupang dipikaresep ku abdi. Ieu kasuk salah sahiji dinosaurus dahar daging panggedna di plant ieu. Ieu Ankylosaurus, mana ngan ukur ngadahar tutuwuhan sabab mana herbiora. Ngarana hartina kadal nu ngahiji sabab mana boga pelat tamu. Manehna boga buntut ged siga pentung nu dipakpikeun ngajaga dirina. Ieu Eunops, ieu dinosaurus leutik pisan kira-kira saged ucing. Ieu tukang ngadahar tutuwuhan jeung resep ngunyah daun-daun nu lemes. Ieu pterodactyl. Aduh, ieu naon? Ged pisan, aya nu bisa ngalakukeun hiji hal. Meureun tongkat sihir bisa nulungan manehna balik deui. Oh, enya. Ya, ke kantor kepala sekolah ayeuna. Abdi teu ngalakukeun nanaon. Halo, Leres. Ieu kapala sekolah lego. Halo, Pak Kepala Sekolah. Halo, mangga calik naon nu kajadian tadi di kelas paleontologi? Jadi tadi urang keur nampilkeun proyek masing-masing, tapi ujug-ujug dinosaurus abdi jadikeun terus mimiti hiber ngurilingan rohangan jeung sajujurna tah lain salah abdi. Oke. Abdi teu aya patalina jeung tah. Abdi terang anjeun murid nuhan, jeung abdi percanten ka anjeun. Ayeuna anjeun tiasa mulang, jeung mugia ieu moal kajadian deui ka harupna. Hatur nuhun Pak Kepala Sekolah, abdi og miharep ieu moal kajadian deui. Wilujeng yang harupan po nusa, dadah. Abdi resep pisan kana po abdi di sakola lego ayeuna, jeung ayeuna abdi hoyong leuwih siap deui eng. Wilujeng kelas. Wilujengjing, Bu Guru. Wilujengjing sadayana. Hah? Aya naon? Potma legot kamari. Salah abdi barudak salawatna perhatikeun jadwal aranjeun jeung pariksa deui sagalana sangkan yakin jeung ulah sieun diajar hal anyar sabab lamun aranjeun geus siap sagalana karasa leuwih pikaresepeun jeung matak panasaran. Halus pisan omongan anjeun. Di mana bis urang? Urang geus telat pisan. Oh, sigana ieu bis urang. Wilujeng enjing, murid-murid. Pasang sabu pengaman anjeun. Urang geus telat pisan. Oke. Polisi. Kamana manehna angkat? Kaditu teh jalanna. Ayo urang angkat. Matur nuhun barudak. Urang geus telat pisan ka sakola, hayu urang angkat. Hei, Kids cai pikeun barudak. Donat seger. hiji kotak donat, punten. Mangga. Hatur nuhun, urang telat. Anjeun hoyong sababaraha? Henteu, urang telat ka sakola. Eke, Dadah. enter eureun. Urang kudu ngabantu Nini nyebrang jalan, leres. Sigana ieu milik anjeun. Hatur nuhun sayang. Aduh,
hente. Hei buru-buru, urang telat ka sakola urang. Tetiasa ningali abdi sibuk. Oke, kamana urang bade angkat? Ka sakola. Oh, abdi terang. Hujan-hujan sing eureun. Abdi gaduh ide payung. Urang geus telat pisan ka sakola. Abdi gaduh ide. Kerjasama anu sah. Sami-sami, akhirna urang dugi ka sakola. Hatur nuhun, dadah. Mugia dinten anusa di sakola, oh hente deui ieu. Wilujeng Jing. Wow! Aha! Halo. Antosan sakedap. Aya nu nempel dina baju anjeun. Ieu naon? Nah bisa aya di dinya. Hatur nuhun geus ngabjaan ka abdi. Samisa. Yeah! Hatur nuhun. Maria. Anjeun sobat pangdeukeutna abdi. Sareng anjeun og sobat pangdeukeutna abdi. Hayu urang ka sakola. Wilujeng Jing, barudak. Wilujeng Jing, Bu Guru. Dinten ieu urang gaduh murid anyar. Halo, Ian. Diuk di tempat anjeun. Hai, barudak kutu buku. Urang lain kutu buku. Tamah ngan dina impian anjeun. Kaluarkeun buku catatan maran. Aduh. Oops! Aya naon? Anjing abdi utah dina buku catatan abdi. Abdi gaduh hiji deui. Nih, kanggo anjeun. Hatur nuhun. Anjeun teu sobat sajati. Hayu urang diajar matematika. Abdi peryogi bantosan anjeun. Tangtos. Saha nu ngalakukeun ieu? Abdi bakal ngawas anjeun. Oh, ayeuna waktos tuang siang. Aduh, abdi poho mawa bekel di bumi. Tong hariwang, abdi bakal ngabagi. Hatur nuhun. Aduh, baju abdi. Abdi kedah kumaha. Tong hariwang, abdi gaduh hiji hal kanggo anjeun. Nih, kanggo anjeun. Wow! Hatur nuhun. Yeah! Gelis pisan. Anjeun sadayana tiasa mulang. Yeah! Dah, kutu buku. Aduh, Dupi anjeun tiasa ngabantosan abdi. Abdi salah pisan geus ngabuli budak au. nuhun. Abdi bakal ngabantosan anjeun. Leresan. Hatur nuhun. Aha! Hapunten geus jahat kamaran budak au. Teu nanaon.
Hayu urang sosobatan. Yeah! Silaturahmi telain ngan ukur keur senang-senang babarengan. Ulah ngabuli jeung ulah jahaka batur.